Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satupu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carnyam anu judulna Rusia hiji istri bagian kadua. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Di hiji imah nu nenggang di tengah sawah di kampung Cikasasa desa Rancapaku Neng Rukmini yang hunjar lambar bari mayunan lemareun dan Kosim calik teh jauh ti anjeunna sila tutug bari ngosokan bedil mimisna. Harita kira ngahaeb kawan Ciasar titinggalan tina jandela kalebah Gunung Galunggung pohara waasna. Sawah keur meujeuhna pibuateun lir Al-Katib Koneng buatan Turki. Raksukan bukaan Den Kosim dikaitkeun dina kastop kitu deui udengna. Anjeunna mau nganggo kaos oblong serta disinjang garutan. Dina bang barung selop jengke buatan Slamet jeung sapatu pantopel Robinson ngarendeng jiga nu keur baradami. Sanggeus reres ngosokan bedilna nyot Den Kosim nyesep surutu sigago. Haseupna semula lindeuk sarta seungitna mutuh angin-anginan. Ari nu nyang hunjar lambar jongjon neuk tekan tangkai seureum bari ngabulaeh ngalemar. Mauti geusina balik sarta dijangjian isu kudu datang deui mapagkeun ka Cikasasa. Di persen 15 ketip teh sirikna teu ajrag-ajragan bakat ningku atoh. Lila Den Kosim jeung Neng Rukmini paheneng-heneng. Sanggeus Den Kosim ngocomang nyalira henteu diwalar ku Neng Rukmini. Katinggalna kubuh jiga Dewi Sinta anu nuju baeud teh sur Den Kosim ngagoda. Pelai naon atuh saliran Den teh. Sasauranana kitu bari ngisar salikna nyaketan Neng Rukmini. Ah, bade wangsul bae abdi mah. Sur Neng Rukmini bari rada ngejat nebihan Den Kosim. Parantosan ten kieu mah teu aya delman atuh enden. Keun enjing urang pesen. Enjing mah sadalah teu aya delman oge. Sawios urang akod ku engkang. Ah, japilus Kang Kosim mah walar Neng Rukmini. Nu japilus mah pamegat nu midua mana nu ngawayuh. Ari menggahing engkang estu kacinta teh dongkap tina ati nu wening celik putih celak herang. Kituna oge upami katampi. Harita langit beki kulawu, kalangkang tatangkalan beki manjangan kabelah wetan, lalai ancal-ancalan geus kalaluar, teu lila rupa Galunggung beki hideung, reupeting simpenakar. Ngan di imah nenggang nu kadenge keneh sora jelema teh. Sora lalaki ngaharos-hos bangun ngadegdeg, ditembalan ku sora awewe nu gebas-gebes. Brug aya nu keuna kana bilik, reket dipan disada. Sora awewe sing emot ieu abdi teh aya keneh nu mihukum. Bade dihukum kumaha bae oge engkang pasrah ceuk sora lalaki. Istighfar atuh ieu. Astagfirullahaladzim. Nah aya salira sampulur-sampulur teuing kieu. Hus sora awewe ngagebes. Engkang ieu mah sanes ucing ceuk sora lalaki. Abong pokrol teu acan gaduh bisluitna enden. Repeh kumaha dan den ngajak wae sasauran. Jap dugi kadinya pamiarsanya. Tong diteraskeun cenah ieu. Peun ageng pamiarsa. Di langit bulan nyusuk kana mega nu mangrupa teluk tuluy kalem teka tembong. Bentang-bentang jiga nu silih kiceupan. Sarta sora simet cari cangkas sada nu keur niup tarompet rek madungdungkeun. Munggah kalakuan nu goreng dabongan pangajakna nafsu nu menta kanikmatan lahir upama dipirucaan sok dodeuyeun. Kitu deui Den Kosim jeung Neng Rukmini ka Cikasasahna teh. Beuki mineng bae bisa ari nyieun ekolna mah paribasa rek ka Mauti ka Cilembu padahal ka tempat biasa.
buah larangan nu disumput-sumput harita mah geus dimurahkeun. Sigeg Neng Rukmini kacaritakeun ayeuna Den Rukman nu aya di Tasik. Da ngarangkepna ka Neng Rukiah oge lain kudu meh asih-asih teuing, tapi palai kagungan turunan. Ari manah mah tetep nyantel ka mustika urang Singaparna nu ayu urang suku Galunggung. Sarebu hayang mepohokeun oge anggar cumantel bae. Tayoh duriat bawati kudrat asih perbawana ngajadi. Kulantaran kitu sering anjeunna hulang jentul teu puguh. Salira lalungsek bae, manah marudah teu bisa dibangbalerkeun. Dina hiji peuting, Den Rukman calik mayunan meja tulis, pananganana nyepeng pulpen Parker. Tret nyerat sajajar, dua jajar, teras diririkas, lung dialungkeun kana wadah runtah, menigeus ngebubruk. Tapi lila-lila mah seratna teh jadi oge, heg diaos bari dihariringkeun, da direka dangding, malah mandar nu nampi ka suat manah, kieu unggeling eta serat. Serat mugia katampi ku mustika Singaparna nu endah urang Cikeleng. Tipun engkang nu tunggara tansah nyorang brangta, nyawa ge kantun sajuru. Boa ajal bade dongkap, pemugi enden tingali, bumi teh jeg gedong lara. Sadikantuna ku enden, taya pisan komarana, lir nu ilang dangiang, kawas disapa ditenung, matak tebetah nyicingan. Watir ku ucing si manis, gawena eong-eongan, los katepas, los kapawon, lir aya nu diteangan, nakamana dunungan, anu geten merelau, geus lami henteu katingal. Titiran sering ngageri, cerik dina tata, cerik dina talabungan, ngantos-ngantos anu geten, mere cai rejeng beas, ayeuna bete aya, matak watir liwat langkung, lamun teu enggal disambat. Nanging anu langkung watir, tayalian mun pun engkang, tayalian mun pun engkang, wireh nandang juwat hate, teu tiasa diubaran, boh ku landong boh ku obat, sanajan ku dokter masyhur, moal mental moal waras. Lintang ku salira eulis, anu tiasa nulungan, da kagungan obat aheng, mengrupi wujud duriat, sinarang kacintaan, panundung kawuyung kalbu, panola kasawat brangta. Lalakon anu kamari nu matak urang baruntak, estuning engkang rumaos, nampi sakura kalapatan, engkang kantos midua, nanging ayeuna mah nung, engkang teu pisan-pisan. Rumaos ka olo iblis, rumasa ka usap setan, engkang kantos nyolowedor, jiga hilap kasalira, nu padahal satia, ayeuna mah geus kamafhum, eta taya paedahna. Demi nu janten rurujit, ayeuna mah geus teu aya, kupun engkang geus ditoker, wireh emut kanu asal, nya salira gamparan, anu miasih mituhu, ka awak engkang sorangan. Tah kumargi eta eulis, engkang teh ngaharep pisan, mugi enden tong talangke, mulih ka Tasikmalaya, yap mulang sabiasa, engkang ngantos siang dalu, moal rek disaha-saha. Upami diri walagri, engkang rek ka Singaparna, rek neang jungjunan hate. Engkena dinten Salasa, sugan kana kareta, atawa kana bus betul, anu dongkap tabuh dua. Nanging pemugi ditampi ulah bade ngabaeudan, dahayang dipikasono, sarta ari kahoyong mah, enden teh sing kabandang, ka kota Tasik kabantun, runtut rawut sabaheula. Kasmaran pamungkas tulis, tipun engkang nu sungkawa, nu teu weleh ngantos-ngantos, sumpingna jati jungjunan, mustika Singaparna, hapunten anu kasuhun, tipun engkang Rukman tea. Sakitu eusina eta surat nu rek dikirimkeun ka Neng Rukmini teh. Sanggeus dibaca sababaraha kali, sup diasupkeun kana amplop nu ngahaja dikecrotan minyak seungit, tuluy dirapet rapih pisan, isukna dikaposkeun. Kacaturkeun anu nampi eta serat, Neng Rukmini di Singaparna. Barang parantos maos eta serat, bluk anjeunna nyuuh kana bantal, bari cisocana teu weleh juuh nepi ka bantalna baseuh lir kahujanan. Da nya ari dina manahna mah sarua bae jeung Den Rukman, pada abot pada ageng duriat, tapi saso teh dumeh kapaksa,
Kitu deui pisahna tepegat sapisan da teu acan dikeser teh. Kulantaran kitu mananeng Rukmini estu ku menjawat palai gerat tepang sareng Caroge sarta upama diajak mulih deui ka Tasik bade kersa ari kamari-kamari mah nu matak tetep mugen teh nyaeta dumeh dipanggayuhkeun cenah harita garwana nu anom geus dikeser atuh pohara bingaheunana. Tapi ari ras emot kana kalakuan anjeunna jeung Den Kosim ngadadak sumpeg manahna teh ras kana dosa. Yen geuning anjeunna nu puguh mah nu nyolowedor teh leheung Carogena da puguh ditika ari Neng Rukmini. Manah Neng Rukmini estu sabil liwat langkung upama ras kana kalakuan nu nirca anjeunna tetap hayang mundut dikeser serta hayang teras ditikah ku Den Kosim. Tapi kumaha da ka Den Kosim mah teu aya duriat kersa soteh diheureuyan pedah anjeunna keur kasepian katambah Den Kosimna iasa ngolo-ngolona. Kocap we salasa anu dijangjikeun teh Dan Rukman geus sumping ka Singaparna diudang ka Ciamisan ninggang kana mastaka nu rada lonyod ari raksukkanana bedahan dohim sinjang gerusan pungkur sugan mah menak ti kadaleman bae. Harita di bumina Juragan Santana aya Den Kosim biasa sok api-api marag catur. Kakara harita Den Kosim jeung Den Rukman papendakna teh da kabeneran saban Den Rukman ka Singaparna tara kawenehan bantrok. Ku kaayaan kieu mungguh pikeun Neng Rukmini mah matak ngabaluwengkeun mamanahan. Panutan nu jadi ratu kalebona harita sumping sarta pameget nu geus kungsi nyeuseub sari salirana muka mamahal ka wanitaanana harita aya bantrok pisan. Di dieu bae dilebet Aden, sur ibuna Neng Rukmini ka Den Rukman. Sumohon, ieu puguh mama keur kapameng kabereg ku bodas, sur Juragan Santanu bari ningali ka Den Kosim. Sawios, mangga bae dilebet, sur Den Kosim. Dina manahna mah geus teug bae yen eta teh carogena Neng Rukmini. Dina jero manahna mah Den Kosim teh sasauran kieu. Kesebelahan mangkeluk teh. Maka jor-jor ka dieu mun paeh bae aing ngararandana. Waktu Neng Rukmini diajak mulih ka Tasik ku Carogena manahna sumpeg lain di kieuna. Rumasa anjeunna kagungan dosa tapi rumasa deui yen anjeunna langkung abot ka Caroge. Dua karumasaan anu hese dibohonganana tapi anu hese dikedalkeunana deui malah asa pamohalan kersa ngedalkeun. Sabenerna Neng Rukmini teu kudu diwujuk sangkan kersa ngiring deui ka Carogena teh da ceuk manahna ge purun pisan. Tapi kulantaran asa kagungan dosa teh sarta palai nembongkeun tahan harga saeutik minangka malas ka Caroge bongan kungsi mangwayuhkeun jiga nu mugan mimitina mah. Lebah dieu kapaksa ibu ramana campur tangan meh setengah maksa sangkan Neng Rukmini ulah nanduk kana kapalai Caroge. Atuh Den Rukman Carogena kapaksa deui nambahan pangbibita rek dipanggaleuhkeun anu rek dipangdamelkeun anu. Sok mun Neng Rukmini kersa ka Tasik deui. Coba ku min pikir, sur ibuna. Urang teh ulah nepi ka moro jula ngalepaskeun pesing. Nu nyaah ka min teh geus aya engkangna, geus puguh eta mah. Rek neangan nu kumaha deui. Coba hanas eta engkangna kungsi nganyerikeun hate min. Da ilaharna dina rumah tangga mah tinggal kuat mina jeung deui apan engkangna geus menta dihampura ka min. Dosa ieu mun teu ngahampura kanu menta dihampura teh. Ceker sana ajengan Bantara Payung oge. Panginten pamirsanya di Singaparna aya nami daerah Bantara Payung ieu. Kacaritakeun akhirna Neng Rukmini kacandak deui ka Tasik ku Carogena sarta rumah tanggana mulang saperti baheula bihari. Kitu soteh dina lahirna da dina batinna mah nu saurang manahna anggar dikalangkangan ku rupaning lampah codeka nu geus kasorang. Neng Rukmini sok ngabiri gidig upami emut kana kajadian di Cikasasah teh. Acining batinna lir nu ngadakwa kana kalakuanana ku anjeun naha nepi ka ngalakonan nu sarupa kitu. Aya kalana kasumpeg hate teh bisa rada lubar upama aya jalan geusan ngedalkeunana
seperti upama sedih hek dicerikeun. Tapi kumaha ieu mah da mangrupa Rusiah nu maha Rusiah. Kawasna Rusiah nu rek dibawa nepi ka kubur serta bakal dikemu ku sorangan bae. Katambah Den Rukman jeung Den Kosim sabada papanggih di Singaparna teh jadi nyobat. Den Kosim sering nganjang ka Tasik, malah aya kalana ngendong sagala. Beuki ripuh pikeun Neng Rukmini. Da upama parang ngobrol tiluan dina manahna sok aya garantos kieu. Ieu nu saurang geus Rusiah jeung aing, ari ieu nu saurang deui teu nyahoeun kana Rusiah aing. Padahal manehna teh panutan aing pisan. Tetela aing teh geus salingkuh kanu jadi panutan. Tetela aing teh dosa. Aya deui nu nambahan emutaneun Neng Rukmini teh. Malah nu ngaganggu jeung nu ngabangbaluhan pisan kana emutanana. Anjeunna ngandeg. Anggapan yen anjeunna hapa harita geus tetela salahna da geuning sidik rek melarkeun turunan. Timbul pertanyaan dina manahna. Ieu jabang bayi nu keur dikandung ku aing teh sabenerna anak saha? Naha anak Kang Rukman atawa anak Kang Kosim? Tuluy diemutan ku jalan ngitung-ngitung waktu ti barang kareseban pamungkas jeung poe panungtungan ngahiji jeung Den Kosim. Tah ieu nu ngabangbaluhan manahna teh lantaran anjeunna kagungan kayakinan yen jabang bayi nu aya dina kandunganana lain putra carogena tapi putra Den Kosim. Sarta komo upama anjeunna harita tiasa ngabuktikeun yen carogena moal kagungan putra mah beuki yakin bae kana panerkana tadi teh. Mati geuning panenda Mama Indra Cikadu teh nya Den sur Den Rukman ka Neng Rukmini. Ieu bagja temen. Den Rukman pohara ngaraos bagyana ku ngandegna geureuhana teh. Menang palai ti baheula ayeuna kaparengkeun, palai kagungan putra ayeuna kalaksanakeun. Raos kaurugan menyan putih teh jigana lain bobodoan, agul pisan deui sakur nu sumping ka beumina diwartosan. Kumaha Neng Rukmini ningali kitu teh? Ari dina semu mah semu nu katinggal lahirna eta ge nembongkeun paroman bingah. Tapi ieu nu nyangkaruk dina galeuh batinna estu patukang tonggong pisan. Hawatos kacaroge nu nganggap yen jabang bayi teh hasil tina tepungna aci lalaki nu aya di carogena jeung aci wanita nu aya dina salirana. Padahal lain. Hawatoseun ka Den Rukman nu ngangken putra kanu sabenerna sanes putrana. Cek gerentos galeuh batinna mah nu medal tina kajujuran meneh hayang brak bae balaka. Tapi kumaha atuh teu wasa teh jeung beuki hawatos ka caroge lantaran upama balaka sajaba tinembrakeun Rusiah atuh kabingah caroge anu geus sakitu ditabeuh ka sasaha teh jadi leungit, jadi sasat megatkeun kanikmatan batur. Kulantaran kitu nya boh kitu boh kieu oge tetep dikemu bae. Rusiahna tetep jadi Rusiahna nu moal betus sarta moal dibetuskeun ka sasaha. Di alam dunya ieu ngan Neng Rukmini nu ningaeun yen putrana nu dilahirkeun teh lain putra ti Den Rukman tapi ti Den Kosim. Kocapkeun 20 tahun ti harita. Bulan di luhureun Bandung keur meujeuhna geulis, bentang-bentang jiga nu teu wanieun napuk. Nu baleng ras cahayana mah meped ngajauhan ka sisi langit. Angin teu lebah tangkuban parahu turun ka Bandung nu keur meujeuhna ditaretes ku cahya listrik. Saha nu bade nganterkeun entin? Ceuk hiji mojang nu kaluar ti gedong Salaka Domas, nyaritana kitu teh bari panonna mah ngareret ka hiji pamuda nu leumpangna ngarendeng jeung manehna. Hiji mojang babaturanana nyelengkeung. Atuh tangtu bae nu nganterkeun citra resmi mah kudu wiganda. Nya piraku bae. Kuno sajen teh ceuk hiji pamuda ngahaminan. Kabeh dina enggoning nyaritana kitu teh bari marelong ka pamuda nu leumpangna ngarendeng jeung mojang nu nyebut entin teh. Tidinya babaturan entin ngagaronjak, biasa bae ngajang jaruhkeun sarta pada satuju upama manehna dianterkeun ku lalaki nu aya di gigireunna teh. Harja cenah ngaranna teh.
Beki rame ngagaronjakna waktu Entin jeung Harja geus tarumpak beca ninggalkeun gedong Salaka Domas. Heup Wiganda, heup Citra Resmi, ceuk nu saurang cobong naker. Duaan wae ieu, nu saurang deui nempas. Kalaksanakeun Wiganda ka Citra Resmi teh geuning. Heueuh, pepulihun dina panggung, omong baturna. Beca nu ditumpakan ku Entin jeung Harja geus ngaleong. Keleterna sora karet nu manteng di handapeun jok beca meuni sada kolecer, beki tarik lumpatna beki bedas. Waktosna kabujang sae pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.